Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis asyara ari hadis anu ke-16 an Ali bin Abi Thalib eta tetep katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Annahu sanyana Sayyidina Ali qala eta ngadawuh Sayyidina Ali kana lafad qala Rasulullah. Qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad man sahjalma qara'a anu maca si man Qul huwallahu ahad kana lafad qul huwallahu ahad ila akhiriha nepika akhirna itu ayat qul huwallahu ahad ba'da sholatil fajri dina sabada salat fajar asyara marratin kalawan 10 pirang-pirang balikan lam yasil tah moal tepi ilaihi kaitu si manon dan bundosa fi dzalikal yaumi dina eta poe wa in jahada jeung sanajan nya naon asyaiton setan kana ngaganggu na kitu tah. Wahia jeung ari itu lafad ku atanapi ayat qul huwallahu ahad suratu makkiyatin eta surah anu bangsa Mekah. Wahia jeung ari itu ayat qul huwallahu ahad arba'u ayatin eta 4 pirang-pirang ayat. Wa khamsa asyara kalimatin jeung 15 kalimah wasab'atun jeung 7 wa arba'una jeung 40 naonana harpan hurufna. Wa an Ubay bin Ka'ab jeung katampit ti Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi katampit ti Kanjeng Nabi alaihi salam. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi kana lafad man sahajalma qara'a anu maca si man surat al-ikhlas kana surah al-ikhlas marratan wahidatan kalawan balikan anu sahiji atawa sakali balikan u'tiya tah dipaparin si man minal ajri tina ganjaran kama thali ajri mi'ati syahidin seperti pantaran ganjaran 100 anu maut syahid. Wa an Anas bin Malik jeung katampit ti Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ngadawuh Imam Anas kana lafad qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad man sajalma qara'a anu maca si iman qul huwallahu ahad kana ayat qul huwallahu ahad marratan wahidatan kalawan sakali balikan faka'annama qara'a tah kaya-kayayan maca si iman sulusal Qur'ani kana saperti Al-Qur'an. Wa man sajalma Qur'anu maca si iman ha kana itu ayat qul huwallahu ahad marrataini kalawan 2 balik faka'annama qara'a tah kaya-kaya yan maca si iman sulusail Qur'ani kana 2/3 Al-Qur'an. Wa man jeung sajalma Qur'anu maca si iman ha kana itu ayat qul huwallahu ahad salasa marratin kalawan 3 pirang-pirang balikan faka'annama qara'a tah kaya-kaya yan maca si iman Al-Qur'an kana Qur'an kullahu tegasna sadayana itu Al-Qur'an. Wa man jeung sajalma Qur'anu maca si iman ha kana itu ayat qul huwallahu ahad ihda syarata kalawan 11 naonna marratan balikanana bana tah ngadegkeun sa Allah Ta'ala lahu pikeun si iman baitan kana imah fil jannati di surga min yakutatin tina yakut hamro'a anu beureum wa kana jeung bukti naon sababun nuzuli hadis surati sabab turunna ieu surah eta qala ngadawuh sa Ubay bin Ka'ab Imam Ubay bin Ka'ab Wajairu bin Abdillah jeung Imam Wajabiru bin Abdillah jeung Imam Jabir bin Abdillah wa Abul Aliyati jeung Imam Abul Aliyah wa Sya'bi sareng atanapi jeung Imam Asy-Sya'bi wa Ikrimatu jeung Imam Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ijtama apa kumpul saha kufaru Makkah kaum kafir urang Mekah wahum jeung ari itu kufar Makkah Amir bin Tufail eta Amir bin Tufail wa Zaid bin Qais jeung Zaid bin Qais wa ghairuhum jeung liana itu nu kabeh hadaru pada hadir itu ghair wa qalu jeung ngaromong itu kufar Makkah kana lafad ya Muhammad wahai Muhammad sib kudu nyipatan anjeunna napikeun urang sadayana robbaka ka pangeran anjeun amin dahabin nahatina emas au min fiddatin atawa tina perak au min hadidin atawa tina besi au nuhasin atawa tina tembaga fa inna alihatana dasanyana pirang-pirang pangeran orang sadayana min hadzil asya'i eta tetep tina ieu pirang-pirang perkara faqala terus ngadawuh sa Nabi alaihi salatu wassalam kana lafad ana ari kaula Rasulullah ya tautusan Allah anallaha sanyana Allah la yushbihu eta teu nyarupaan Allah syai'an kana hiji perkara oge wala aqulu jeung moal ngucapkeun kaula lahu pikeun Allah syai'an kana hiji perkara oge.
mintil ko inapsi ti lebahan diri kaula fa anzala teras nurunkeun sallallahu taala Allah taala hadhihi surata kana ieu surah wa qala sareng dawuh Allah kana lafad atau kana ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul ucapkan ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ari Allah Allahu eta Allah ahadun eta nu sahiji. Allahu ari Allah as-samadu eta zat anu dituju lam yalid teu putraan Allah walam yulad jeung teu diputrakeun Allah walam yakun jeung teu aya lahu eta tetep ka Allah walam yakun jeung teu aya lahu ka Allah kufuwan eta anu nyaruaan saha ahadun hiji makhluk oge. Qala ngadawu sa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana lafaz as-samadu ari as-samad alladzi atadzat la jaufa anu teu aya jauf lahu eta tetep pikeun itu ladzi wala yaqulu jeung teu aya tuang itu ladzi wala yashrabu jeung tara ngaleueut itu ladzi walau kana jeung lamun bukti Allah majufan eta anu dijawaban lah tajata pas tatang tu bukti Allah ila syai'in kana hiji perkara wa huwa jeung ari Allah la yahtaju eta teu kabutuh Allah ila syai'in kana naon-naon bal kullul khalaiqi balik ta ari sakabeh pirang-pirang makhluk muhtajuna eta nu butuh kabeh ilahi ka Allah wa yuqalu jeung diucapkeun naon lapad as-samadu ari as-samad ay lam yalid eta tegasna teu putraan walam Allah walam yulad jeung teu diputrakeun Allah wa yuqalu jeung ngucapkeun naon lapad lam yalid laisa teu aya lahu eta tepikeun Allah naon waladun anak fayarisu terus nampa waris itu walad milkahu kana kerajaan Allah lam yulad jeung diucapkeun lapad lam yulad laisa teu aya lahu eta tepikeun Allah atanapi naon walidun bapa fayarisu terus nampa waris Allah anhu ti itu walid walam yakun jeung diucapkeun lapad lam yakun lahu kufuwan ahad laisa teu aya lahu eta tepikeun Allah naon diddun tandingan wala niddun jeung teu aya nyandingan wala syabihun jeung teu aya nu nyarupaan wala ahadun jeung teu aya hiji oge yusyakilu anu nyarupaan ahadhu ka Allah wa fi riwayatin sareng tetep dina hiji riwayat ana nabi ari saenyana kanjing Nabi alaihi salam lama kharaja eta dina samang-samangsa kaluar kanjing Nabi al Madinah ka Madinah ijtama'at kumpul saha kufaru Makkah pirang-pirang kafir Makkah ala babidarin nadwati di lawang dari nadwah wahia jeung ari itu darun nadwah fisik kata Abi Jahlin tetep dina gang Imam Abu Jahal waqulu jeung ngomong itu kufar kana lafad man sahajal mayu yaruddu anu bisa mulangkeun si iman Muhammadan ka Muhammad ilaina ka kaula sadayana aura sahu atawa kana sirahna itu Muhammad nuqti tahrek mere kaula sadaya hi ka itu man mi'atan naqatin kana 100 onta hamroa anu rupana beureum sudil hadaqati anu curleuk panonna faqoma teras nangtung sarojulun hiji lalaki yuqalu anu diucapkeun lahu ka itu si rajul naon atanama saha Suraqah bin Malikin Suraqah bin Malik waqala jeung ngomong itu Suraqah kana lafad ana ari kaula aruddu eta bakal mulangkeun kaulahu ka itu Muhammad ilaikum ka aranjeun kabeh fadominu teras nanggung jawab itu kufar lahu pikeun itu Suraqah hadhil amwala kana ieu pirang-pirang harta fa kharaja teras kaluar itu Suraqah khalfahu dipangkeun kanjing Nabi wa adroka jeung nyusulan Suraqah annabi kanjing Nabi alaihi salatu wassalam fasalla teras mesat Suraqah saipahu kana pedangna Suraqah liyaktula karena yen rek ngabunuh Suraqah ka kanjing Nabi fasakharas teras tunduk non al-aradu bumi li amri Nabi kana parentah kanjing Nabi alaihi salam fa amara teras marentah kanjing Nabi al-aradu kana bumi famasakat teras nahan itu ardun hu ka Suraqah fatas 10 teras ngudupruk itu naon rijlu farsihi suku kudana Suraqah fil ardi dina bumi ila rukbati kana tuurna faqala tuluy ngomong Suraqah kana lafad ya Rasulullah al-amanu tenang fada atras ngagero wapunten fada atras ngadua saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanja teras nyalametkeun hu ka Suraqah sa Allah taala fasaro teras marang
Teras angkat deui Kanjeng Nabi saatan kalawan sesaah summa salat las mesat suroko saipahu kana pedanga suroko wa aroda jeung ngamaksu suroko qatlahu kana mayahan Kanjeng Nabi. Fatas 10 tuluy ngudupruk deui naon rijlu farsihi suku kuda nasuroko fil ardi dina bumi hatta akhadat sehingga mebeskeun ka suroko naon al ardu bumi ila suratihi nepi kana bujalna suroko. Faqala tuluy ngomong suroko kana lafad al aman tenang. La af'al moal migawe kaula ba'da hadza dina sabada ieu pagawean syai'an kana naon-naon. Fada teras ngadua sa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam fa anja teras nyelametkeun ka suroko sa Allah taala fanazala teras turun suroko an farsihi tina kudan itu suroko wajah jeung datang suroko baina yadayna qati Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam di antara payunan ontana Kanjeng Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Wa ja'ala jeung diuk suroko wa qala jeung ngomong suroko kana lafad ya Rasulullah akhbir kudu ngabejakeun anjeun ka kaula man eta saha ilahu ka ari pangeran anjeun haitsu kana dina sakira-kira bukti lahu eta tetep pikeun pangeran anjeun pikeun ilahuk naon kudratun kekawasaan mithlu hadhihi anu saperti kieu mithlu hadhihi anu saperti kieu. Jadi naon kudratun kekawasaan mithlu hadhihi anu saperti kieu. Amin dahabin hatina emas, amin fiddatin atau tina perak. Fanakasa teras nungkulkeun sa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam rosahu kana mastakana Kanjing Nabi sakitan barina repeh. Atau barina anu repeh malian tur anu lami. Fanazala teras turun saha Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala sareng ngadawuh Jibril kana lafad. Qul ucapkeun ku anjeun ya Muhammad wahai Muhammad kana lafad Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ucapkeun ku anjeun fatirus samawati ari Allah eta nu ngadamel pirang-pirang langit wal ardi jeung anu ngadamel bumi. Ja'ala ngajadikeun Allah lakum pikeun aranjeun kabeh min anfusikum tina pirang-pirang diri aranjeun kabeh azwajan kana pirang-pirang pasangan wa minal an'ami jeung tina pirang-pirang sasatoan azwajan kana pirang-pirang pasangan. Yadra'u ngadamel Allah kum karanjeun kabeh fihi dina itu rahim atau dina itu rahim yakni ngamaksud Jibril yakhluqu atau tiasa deui upami dawuhan Allah nya teh pangkerna yakni ngamaksud Allah yakhluqu ngadamel Allah kum karanjeun kabeh fihi dina itu rahim ai fir rahmi tegasna dina rahim laisa teu aya kamitsliya tetep pantarna Allah naon syai'un hiji barang oge. Wa huwa sareng ari Allah sami'u eta dat anu maha ngadangu al basiru tur dat nu maha ningali. Faqala teras ngomong saha suroko tu suroko kana lafad ya Rasulullah i'rid kudu ngajarkeun anjeun alayya ka kaula al-islam kana agama Islam fa arada teras ngajarkeun Kanjing Nabi alaihi ka itu suroko al-islam kana Islam fa aslama teras asup Islam suroko wa sunah sareng sae naon islamuhu ka islamanana suroko. Wa ukia jeung diikayatkeun naon anan nabi sanyana Kanjing Nabi alaihi salam kana eta buktos Kanjing Nabi jalisan eta anu nuju calik ala babil Madinati di lawang Madinah. Izmarot ujug-ujug ngaliwat naon janazatu rajulin mayyitna lalaki faqala teras ngadawuh sa Nabi alaihi salam kana lafad hal alaihi nah eta tetep misti ka itu rajul dainun ari hutang faqulu teras ngadawuh jalma-jalma alaihi kana lafad alaihi eta tetep misti ka rajul dainu arba'ati darahima ari hutang 4 pirang-pirang dirham faqala teras ngadawuh sa Nabi alaihi salam kana lafad sallu pek nyolatan aranjeun kabeh alaihi ka itu mayyit fa inni dasanyana kaula la usolli eta moal nyolatan kaula alaman ka jalma kana anu bukti alaihi eta tetep misti ka man naon dainun hutang naon dainu arba'ati darahima hutang 4 pirang-pirang dirham famata teras maut itu si iman walam yuaddi jeung teu mere atanapi punten walam yuaddi jeung teu mayar si iman ha kana itu arba'ata darahim. Fanazala teras turun sa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam kana lafad waqala astagfirullahaladzim. Fanazala teras turun sa Jibril alaihi salam waqala jeung ngadawuh malaikat Jibril kana lafad ya Muhammadu innallaha sanyana Allah azza wa jalla yukri'u eta macakeun Allah ka anjeun assalama kana salam wa yaqulu jeung ngadawuh Allah kana lafad ba'atsu ngutus kami Jibril ka Jibril bisurati adamiyin kalawan mangrupa bangsa Adam wa ada jeung pangmayarkeun Jibril daunahu kana hutangna itu mayit faqala teras ngadawuh Jibril kana lafad kum kudu ngadeg anjeun fasolli teras kudu nyolatan anjeun fa inna udas anjeun itu mayit maghfurun tanu dihampura wa yaqulu sareng ngadawuh Allah kana lafad
Wa yaqulu sareng ngadawuh Allah kana lafan man sajalma sholla anu nyolatan si iman ala janazatihi kana janazahna itu mayit Ghafara tah ngampura sa Allah lau pikeun man wa qala sareng ngadawuh sa Nabi alaihi salam kana lafad ya akhi hai dulur kaula ya Jabrailu hai Jibril min aina tetep ti mana lahu pikeun itu mayit hadil karomatu ari ieu kamuliaan faqala terus ngadawuh Jabrail kana lafad liqiraatihi karna sok macana itu si mayit kulla yaumin dina saban poe mi'ata marratin kalawan 100 balik surah qul huwallahu ahad kana surah qul huwallahu ahad li anna fiya karna saanyana tetep dina itu surah qul huwallahu ahad bayanu sifatillahi ta'ala ari pertelaan pirang-pirang sifatna Allah ta'ala wasana'u jeung ngalem alaihi ka Allah qala ngadawuh Jibril atau Jabrail man sahajal ma Qur'anu maca si iman hakana itu surah qul huwallahu ahad fi jami'i umrihi dina sakabeh umurna si iman marratan wahidatan kalawan sakali balikan la yakhruju tahmual keluar itu si iman minad dunya tina dunya hatta yara sehingga ningali heula itu si iman makanahu kana tempatna si iman fil jannati di surga khususon kalawan sumawana man sahajal ma Qur'anu maca si iman hakana itu surah qul huwallahu ahad fi sholawatil khamsi dina sabada pirang-pirang salat nu 5 waktu fi kulli yaumin dina setiap poe kadza marratin sakitu pirang-pirang balikan tashfa'u tah nyapaatan itu surah lahu pikeun itu si iman yaumal qiyamati dina poe kiamah wali jami'i aqribaihi jeung kasakabeh pirang-pirang karabat nasi iman miman tegas nanti jalma qadis tujibat anu nyata geus dimistikeun alaihi kaitu si iman naon annaru naraka kantun al haditsus sabi'a asyara cekap wallahu a'lam bissawab.